رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج Ku ngucaplah padhamdalah pamugi jantan wasilah pidoakan nunarika rumah tangga sing samawa ia syairan diserat tujuan pikenu hajat pamugi salah niat merumah tangga maslahat nikah teh segat nakah kitu cepi ilma dina orang mustaq kalimatna pamilepat mahampura nikah teh hurufna tilu orang pecak satu-satu nun kapha anu tangtu sugan jeung esinatimu ari nun hartina niat kade ti soledat ku nafsu ulah kajerat tujuan nikah sing tepat kudu niat karena ibadah dina milampahan sunnah ulah niat sagawaya karena kurniar kagenah ari huruf nu kadua eta tekad tesulaya artina teh tata cara kudu sing sae ilmuna nu katilu na huruf ha hate ngandung kana makna hikmah anu dimaksudna merumah tangga samawa sakitu anu ditutur ampura ka dulur-dulur nu jomblo hatena hancur usim nikah diunggah lembur